dimana geus areleh nu bener kuno salah, dimana awewe geus teu marake tiung, dimana awewe bujalna geus nongtot, dimana awewe ping-pingna geus diumbar, dimana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun, dikreditkeun. Ambalayah perkreditan. Nah ieu bakal turun Imam Mahdi, memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula. Kuari geus bukti, kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae. Engke berduyun. Nu bakal ya kaharep, nu bakal kaharep geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah. Dihareup cek Kangjeng Nabi kade diperkirakeun cek ahli sejarah, ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah. Kuari 1420 seberapa? 4. Bakal terjadi tahun 1500. Diperkirakan tahun 1500, entah sabaraha 500 sakaditu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi Al-Muntazor. Kangjeng Nabi gaduh putra namina kitu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali, gaduh incu Sayyidina Husain. Nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui. Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui. Imam Bakir gaduh putra deui. Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui. Terus trek aya Imam Mahdi. Iraha eta Imam Mahdi turunna. Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq. Di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat. Di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok. Di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina. Di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan. Di mana-mana pamarentahna di Cilongok bae lah ulah sa Indonesia, da Indonesia mah gede teuing. Di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumata di Caki Sarip. Jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi. Jaro jasa pasti bae tuh ngabandingkeunna jeung RT. Tah ieu nya di mana geus areleh nu bener kuno salah, di mana awewe geus teu marake tiung, di mana awewe bujalna geus nongtot, di mana awewe ping-pingna geus diumbar, di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun, dikreditkeun. Ambalayah perkreditan. Nah ieu bakal turun Imam Mahdi, memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula. Kuari geus bukti, kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae. Engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji. Engke bakal aya sulit naik haji teh, bakal aya penyetopan. Wallahu a'lam, mungkin ti pihak kafir, mungkin karena zolimna di berbagai negara sehingga kesulitan engke. Nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pamarentah, tatangga jeung tatangga, geus silih bunuh bakalna teh. Di mana engke gereja geus aya unggar lembur, urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nyana nu boga taneuna, nyana nu ngabangun imanna, nyana nu ngabangun gerejana. Sumarekon gereja wah luar biasa. BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di Neuleus seketna pohara jasa. Mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat. Bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna. Pengikutna atuh jadi panghurung lah. Si gade Mahdi Al-Muntazor. Kula dek caritakeun ilmu Kangjeng Nabi kahareup. Tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun, tah Imam Mahdi turun. Di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya
tidinya kakarak ngaku didinyalah nyana berjuang keur beujeuhna mantep berjuang turunlah Dajjal mah matana sabelah nyana mah nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu teu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah teu nurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium nu itu atau tahun itu kuari mah meureunan geus bangsa aya 6 miliar malah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal nah ieu sing hade beres Dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam di mana turun Kangjeng Nabi Isa di Palestina engke pas di Masjidil Aqsa di Babludin tidinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat ngan teu daekeun jadi imam tetep nu ngimamanna Mahdi Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal tadidinya engke bakal aya dabah teh hewan kira-kira bangsa segede himar lah eta dabah teh eta dabah teh hewan sukuna opat biasangan celina rancung ka dieu nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dabah ye nu ngerina kumaha ye eta dabah mamawa tongkat begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir sanajan make jilbab kafir mah kafir bae sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit tah ieu aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh plek jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah ieu bakal terjadi seperti kitu kafir mukminah atawa mukmin kafir geus teu bisa kajeun teuing kuku bae geus kitu bae tah mah ieu nu bakal ye lantaran urang dieu mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres Dajjal engke bakalna nah aya seuneut ti adan di ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dieu ka kitu Yordan terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok seuneu bakal terjadi seperti itu kuari mah kakaraknya seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon gara seuneu naon tuh dasar osok nonton buat pemainnya nyana buat asana nyana kana rakati heula tah eta seuneu tah geus beres seuneu tah kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon asal panon poe geus ti kulon pan biasana tewetan
surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat ndek muncul teh ditahan teu meunang cek Gusti Allah panon pe endet-endetan maksa panon pe ditahan ku malaikat teu meunang saat ieu mah 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon teh muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha tutup lawang tobat na ye tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jilid lalagan tanda-tanda geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terusan ka Indonesia mantap kula nitahan bae di Indonesia di Cilongok kuari nitahan naon gitu jurus penca geura siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST ya asti lain tah eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang memeh digunakeun perang ya kolot-kolot atuh bacokan ku urang tah tidinya siade tak panon poe bakalna ti kulon ya Allah ya Rabbi nah ieu ala kadar aya 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat nu tadi geus rada aya hiji haram geus dilebaran jang bakal ngungsi di berbagai negara nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti itu umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese andak nu kuari ngorak keneh kemudian boga duit gegeraan ka Mekah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinahna nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi maulid Nabi aya di Mekah nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat nu zalim bisa dimenangkeun tibatan nu jujur jeung nu adil bohong geus merajalela di mana-mana kamari ieu maka karak pamarentah doang nu ngabohong kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong komo Haji Masuri mah selain pamarentah lain kiai tabatu jadi ieu geus bohong kabeh sacak-acakan ieu negara nya tadi di mana-mana nyarita bohong geus bae pokona mah eta ciri kiamat di mana-mana engke bakal da loba awewe minta cerai ka salakina bakal terjadi pokokna mah ieu mah boro-boro nu ngorakena nini ge minta pegat nini ge minta pegat masyaallah tadi batek sih ieu lain lalagan kula bae unggal poe cicing bae di imah assalamualaikum salam di mana ye saya dari Tangerang Pak Kiai ada apa istri saya pengen diceraikan Kiai emang ribut? Enggak sih. Kok bisa cerai? Enggak tahu, saya juga bingung. Barangkali enggak dinapakahin. Wah, napakah udah lebih dari cukup. Terus kok minta cerai? Saya juga bingung. Ya tuh kenapa bingung dibawa-bawa ke sini? Saya deh ke berang saya. Assalamualaikum. Salam. Neng, di mana ya? Saya dari Jawa. Dari mana Jawanya? Brebes ya. Iya, pantas hitam. Ya udah cak orang Brebes teh ya putih ya manu hideung bae lanang ada apa Mbak saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya loh kenapa emang gak dinapakain napakah sih ada terus kenapa ini lah
Pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerai. Ini kenapa dulu? Ini adanya SMS lebih ganteng. Tolol tuh orang Brebes blon. Sapoe nanti sapoe aya 5 aya 6. Nu aneh ya, nu aneh. Pejabat loba jasa kula mah nyaho jasa. Pejabat Tangerang PNS. Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai. Model nu leuwih aneh deui, nu leuwih aneh. Aya jelema kaya. Boga tokona pohara gede. Kemudian atuh ganteng jelemana, mobil lagi leuwih ti 2. Terus atuh pamajikan lagi geulis sakitu mah, lain sakitu mah geulis we lah pokona mah geus. Kuari geus baroga incu, ulah sok ngadongeng bae geus baroga incu, geus boga incu. Incuna 4 ku kula ditanya. Geus, hiji mangsa pamajikanna ka pasar, berarti kan geus nini geus boga incu mah. Kapanggih jeung bebene baheula aki-aki. Minta SMS. Si Aki jeung si Nini blon tuh coba dibere datang ke imah SMS-an aki-aki jeung Nini minta cerai ka salakina balik kuari Nini lain lalagaan ieu mah Masya Allah kuari Nini make lepis deui ting bating cerita negara kalut para jasa nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ieu tanda de kiamat loba jasa mabok geus teu bisa ditahan. Geus jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi Firaun tah mah. Zina geus teu bisa ditahan. Terus bae kiai ngaulah-ulah zina, malah aya kiaina nu zina. Bloon tak kiai, ablaul bloon tah mah. Tah ieu kuari ieu geus tereh maling terus-terusan. Geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan. Geus lain rahasia deui ieu mah. Geus lain rahasia. Teman-teman kulah juga ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres. Nah, tanda-tanda geus deket datangna Imam Mahdi geus aya tanda. Nu tadi ku kula dicaritakeun, kula mau balikan deui bae. Di mana awewe geus teu make tiung. Kuari make tiung ge maulidan. Wo, coba isuk. Kuari, make samping rong isuk